Assalamualaikum. Dina ieu video teh sim kuring nyungkeun widina kasadayana bade nguningakeun kumaha carana ningal bahasa Sunda TV Cirebon dina YouTube nya. Salira buka wae YouTube di PC atau napi di handphone masing-masing ya, engke diserat wae di dia diketikkeun bahasa Sunda TV Cirebon. Nah ieu terus katinggal di dia lajeng kantun diklik. Tangke bakal katinggal ieu anu logo nah ieu warna hejo nya, warna hejo mora. Kantun ku saderek diklik wae ieu simbolna engke bakal muncul di dieu. Nah supados gampil saderek kantun klik wae playlist ya. Playlist di dieu tos dikelompokkeun ku kilanceuk waiher ya nya. Anu materi kelas 7 hungkul nu kelas 8 nya teras nu kelas 8. Urang cobi ya nu kelas 7 nya. Lihat playlist lengkap ya. Tah diklik. Jadi ketika diklik teh maka bakal muncul ieu misalnya tata krama paguneman, kaulinan barudak, contoh paguneman nyuhunkeun bantuan ka batur, paguneman LKPD 2 kelas 7 jeung sajabana teras mengrupa materi-materi kelas 7 hungkul gitu. Tah tiasa dipilih mana nu diperyogikeun ku Bapak Ibu diuningakeun oge ka murang kalihna nya. Salajengna urang buka kelas 8 kantun klik wae lihat playlist lengkap klik ya. Nah di dieu oge aya kumpulan materi-materi kelas 8 ya gitu. Kawih, warta, sindiran, teknik mandu acara anu tos aya. Lajeng deui materi kelas 8 kantun diklik wae lihat playlist lengkap di dieu oge katinggal kumaha ditampilkeun sababaraha materi anu kaitanana sareng materi-materi kelas 8 misalna novel biantara nya, teras kampung adat naon di sareng materi-materi nu sanesna tiasa diuningaan. Tah kitu peinten wargi barea sadayana wilujeng sonten. Mudah-mudahan orang sadayana tiasa sasarengan ngalengkepan materi-materi dina bentuk video pembelajaran nu ditampilkeun dina bahasa Sunda TV Cirebon kalayan urang rojong sadayana ieu channel teh di supados dianggo ku murang kali oge para guru bahasa Sunda sadayana guru-guru bahasa Sunda di Kabupaten Cirebon. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.